Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatiru artosna sanatir teh pirang-pirang santri. As-sanatir teh fa'alilu sanatiru pirang-pirang santri. Naon as-sanatir teh? Pirang-pirang santri. Da ieu teh kitab santri. Carita-carita santri kapungkur sehingga jadi ulama. Aya nu sukses, aya nu henteu ke dicaritakeun di dieu. Ngahaja di aos supaya orang tiasa ngambil pelajaran, supaya orang bisa mengikuti jejak langkah mereka yang sukses dan tidak mengikuti mereka yang gagal dalam rangka menjadi santri. As-sanatiru fa'alilu segat jamak taksir tina santri sanatiru pirang-pirang santri. Pihi hikayatut tullabi pihi eta tetep dina ieu kitab as-sanatir. Pihi eta tetep dina ieu kitab as-sanatir. Jangan lupa tulis dulu sholawat dina kitabna atos Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Karena kalau Anda menulis sholawat di dalam kitab sepanjang tulisan tersebut masih ada, maka sepanjang itulah Allah memerintahkan malaikat untuk memerintahkan malaikat agar memintakan istighfar. Jadi malaikat na istighfaran ngahampura karena dosa hidup. Sepanjang eta tulisan aya dina catatan, dina buku, dina kitab anjeun. Sepanjang catatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad masih tetap ada, sepanjang itulah malaikat akan terus-terusan mangmentakeun panghampura ka Allah jang hidup anu nulisna gitu. Tak tulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fihi eta tetep dina ieu kitab as-sanatir hikayatut tullabi ari pirang-pirang carita para santri. Hikayat teh carita. Hikayatut tullabi ari pirang-pirang kisah cerita pirang-pirang santri. Tullab itu adalah santri. Simpanyel segat jamak taksir. Tolabayat lubutol ban pahuwa tolibun kias. Pahuwa tolibun pahuma tolibani pahum tolibuna wahum tullabun. Ayat itu berarti isim fa'il anu ngaji. Lantaran segatna jama berarti pirang-pirang nu ngaji. Santri. Fihi eta tetep dina ieu kitab as-sanatir hikayatut tullabi. Nah itulah manfaatna ngias. Jadi bisa ngalogatan. Hikayatut tullabi ari pirang-pirang hikayat atau kisah cerita para santri. Ingda tahsilil ulumi dina nalika ngahasilkeun pirang-pirang ilmu. Tahsil ngahasilkeun ingda tahsilil ulumi dina nalika ngahasilkeun pirang-pirang ilmu. Tahsil masdar hassala yuhassilu tahsilan. Tadi ingda tahsilil ulumi dina nalika ngahasilkeun pirang-pirang ilmu. Hatta soru sehingga jaradi itu tullab. Hatta soru sehingga jaradi itu tullab. Soru jamak mudzakkar. Hatta soru sehingga jaradi itu tullab minal akabiri eta tetep khobar soro ada soro teh balad kana wawatuha. Minal akabiri eta tetep di pirang-pirang gegeden. Jak tarik ting ya volumena agal ngahiung salit. Minal akabiri eta tetep di pirang-pirang gegeden. Gegeden teh naon? Ulama besar. Jadi dalam kitab ini akan diceritakan hikayat, cerita-cerita kisah nyata para santri ketika mencari ilmu sampai dia menjadi ulama besar. Tah rawasan kieu. Jamaah geus ngumpulkeun. Berarti jamaah geus ngumpulkeun berarti jamaah geus ngumpulkeun ha kana ieu hikayat. Ha kana ieu hikayat. Saha Musa Mustafa. Syekh Musa Mustafa. Kiai Musa Mustafa. Kiai Musa Mustafa
bin Sofi bin Musa At-Tamani, bin Sofi bin Musa At-Tamani. Nah, itu adalah pengarangnya yang menghimpun cerita-cerita, dihimpun di dalam kitab ini, diambil dari berbagai sumber, dari kitab Qawaidul Mukhtarah, dari kitab Marokil, dari kitab lain-lain, banyak kitab-kitab, dari Anah juga ada. Nah, oleh beliau Syekh Musa Mustafa, beliau adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Itu masih ada ini. Pengarangnya itu masih ada, masih muda. Ngorak keneh, masih ada pengarangnya. Nanti di akhir akan diijazahkan sanadnya, yang mengijazahkan ka Ujang sampai dugikeun ka ieu pengarang, nanti ada ijazahnya di akhir di malam taparukan. Sampai ke pengarangnya. Jadi sanadna mutasil, nyambung ilmuna sampai ke pengarang kitab ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wungkul kalawan nyebat jenengan Allah. Ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab As-Sanatir. Bari nyuhunkeun ditiasakeun sareng dibarokahkeun. Teu kudu aya di logatan bismillah mah geus katalar lain. Nah, masalah jurumiah ge aya. Bismillahi wungkul kalawan nyebat jenengan Allah, ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab As-Sanatir. Bari nyuhunkeun ditiasakeun sareng dibarokah abtadiu ta'alluma hadal kitabi al musamma bis sanatir hala kauni musta'inan wa mutabarikan bi bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bagusnya menjadi ilmu. Ar-Rahmani, sifatna Allah Ar-Rahmani, dat nu maparina nikmat ageng Allah di dunia walatra kasadaya mah. Udah hafal semua. Ar-Rahmani ayil mun'imi bijala ilin ni'ami ay usuliha fid dunya ala jami'il makhlukati. Ar-Rahmani sifatna Allah dat nu maparina nikmat ageng ya Allah di dunia walatra kasadaya makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahimi zat turdat anu maparina nikmat alit ya Allah di akhirat kamumin. Ar-Rahmani Ar-Rahimi ayil mun'imi bidzaqo ikin ni'ami puru iha fil akhirati alal mu'minina. Alhamdu ari sadayana jenis puji anu opat. Alhamdu ari sadayana jenis puji anu opat. Lillahi eta tetep tangtu ka Gusti Allah. Lihat rumusna ari kumaha ngalogatan ari, tingali dina tadi kertas. Alhamdu ari sadayana jenis puji lillahi eta tetep tangtu ka Gusti Allah. Allah teh anu mana? Sifatna Allah alladzi dat. Sifatna Allah alladzi dat. An'ama mapari nikmat ya alladzi. An'ama mapari nikmat ya alladzi alaina ka urang sadayana. Alaina ka urang sadayana. Bi anwa inni ami kalawan pirang-pirang warna tina pirang-pirang nikmat. Bi anwa inni ami kalawan pirang-pirang warna tina pirang-pirang nikmat. Allah adalah yang memberikan kita berbagai macam nikmat. Wala taifil ihsani jeung pirang-pirang lembutna gawe kaalusan. Wala taifil ihsani jeung pirang-pirang lembutna gawe kaalusan. Allah juga anu memberikan kita kebaikan bahkan yang tidak terasa sekalipun. Wa faddola jeung ngunggulkeun alladzi ageng teh ehona. Wa faddola jeung ngunggulkeun itu alladzi na ka urang sadayana. Wa faddola jeung ngunggulkeun itu alladzi farroha mutadi faddola wa faddola jeung ngunggulkeun alladzi Allah alladzi tedat tadi na ka urang sadayana ala sairi khalqihi bari ngelehkeun ka sasesana ti makhlukna alladzi.
ala sairi khalqihi bari ngelehkeun ka sasesana ti makhlukna alladzi ala sairi khalqihi bari ngelehkeun ka sasesana ti makhlukna alladzi. Allah itu yang sudah mengunggulkan kita sampai kita mulia dan mengalahkan makhluk yang lain. Coba dengan cicak utama keneh pajar kan gitu. Dengan ayeuna domba dengan sendal capit itu utama keneh pajar gitu. Allah sudah memuliakan pajar karena pajar adalah manusia. Jadi dari manusia sudah dimuliakan oleh Allah daripada benda-benda makhluk yang lain. Dengan naon sabab manusia mulia? Bita limil ilmi, kalawan ngaji ngawuruknya taklima, kalawan ngawurukeun ilmu, bitaklimil ilmi, kalawan ngawurukeun ilmu, wal bayani jeung pepertelaan, wal bayani jeung pepertelaan, bitaklimil ilmi ku ngawurukeun ilmu, wal bayani jeung penjelasan atau napi sundana pepertelaan. Allah teh ngunggulkeun ka urang, Allah cirina maparin ilmu ka manusia. Da domba mah teu dipaparin ilmu, senal capit cak-cak teu dipaparin ilmu. Wa sholatu jeung ari rahmat, kalawan rahmat anu disarengkeun sarta ngagungkeun. Wa sholatu jeung ari rahmat, kalawan rahmat anu disarengkeun sarta ngagungkeun. Wa sholatu jeung ari rahmat, kalawan rahmat nu disarengkeun sarta ngagungkeun. Wassalamu jeung kasalametan, wassalamu jeung kasalametan tambih panghormatan teh ala sayyidina eta muga tetep ka Gusti urang sadayana. Ala sayyidina eta muga tetep, eta lihat di dalam rumus garisna 2 eta tetep mah ala sayyidina eta muga tetep ka Gusti urang sadayana, dunungan urang sadayana saha Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad. Badal, tingali badal. Nomor 11 dina rumus tegesna tuh. Aya nomor 11, eta badal tegesna. Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad. Lamun diucapkeun tegesna kitu rumusna. Nabi Muhammad teh anu mana? Absohil Arabi. Anu pangpasehatna ti urang Arab. Absohil Arabi anu pangpasehatna ti urang Arab. Absohil Arabi anu pangpasehatna ti urang Arab. Wal ajami jeung urang ajam. Ari ajam teh selain Arab. Wal ajami jeung urang selain Arab. Masih wal Arab itu ajam. Definisi ajam awas ya harus tahu. Aya Arab, aya luar Arab. Arab itu orang Arab, lamun luar Arab disebutna ajam. Orang ajam, masih wal Arab. Orang yang selain Arab. Cara orang Indonesia itu ajam. Moal aya nu pangpasehatna cek Nabi dina hadis ana absahuman nataqu bidodi bayda'ani min Quraisyin. Abdi teh nu pangpasehatna nyebutkeun dod. Dod itu adalah huruf dalam makhorijul huruf hijaiyah yang paling sulit diucapkan. Sok ucapkeun dod. Dod itu harus lisan itu ke sebelah kiri di ujung atas bo. Ya. Nah, pangpasehat ciri berarti dod teh Nabi ngucapkeun ana absahu manataqu bidodi, kuring teh pangpasehat nyebutkeun dod, maksudna naon? Ciri panghesena dina ucapan huruf hijaiyah, panghesena dina makhrij itu adalah huruf naon? Bo. Nah, sedengkeun pangsaena ngucapkeun adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eleh sakabeh alam dunia ucapanana, pasihatna. Sing sering baca Quran supaya kita pasihat. Wa ala alihi jeung ka kulawargina Kangjeng Nabi Muhammad. Wa ala alihi jeung ka kulawargina Muhammad. Wa sahbihi jeung ka sahabatna Muhammad. Wa sahbihi jeung ka sahabatna Muhammad. Wa man jeung ka jalma. Wa man jeung ka jalma. Tabi'a manut. Tabi'a naon? Manut. Sendiko dawuh manut mengikuti. Tabi'ah manut mengikuti itu man
hum ka itu sohbi, hum ka itu sohbi, biimanin kalawan iman, biimanin kalawan iman, wa tauhidin, naon itu teh, wa tauhidin jeung kalawan tauhid. Ari tauhid mah mengesahkan Tuhan. Geser kita ka dieu. Andri, dipayun ke Andri. Geser ka dieu terus. Tah usina waman tabi'ahum nyaeta para tabi'in tabi'at. Cek Nabi nah hadis khairukum qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Paling baik dari kalian adalah generasiku, yaitu generasi sahabat. Ai mangpi ka mana? Saatos generasi sahabat pangalusna generasi tabi'in. Saatos generasi tabi'in Imam Syafi'i itu tabi'in. Generasi atba'u ta Imam Maliknya tabi'in. Generasi tabi'i tabi'in Imam Ahmad bin Hambal dan lain-lain. Terus saatos tabi'un terus para ulama salafus sholih, terus para ulama kholaf dugikeun ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang ge kecretan ku kabarokahanana rahmat ti Allah, kasalamatan ti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatan kalawan rahmat, wasalaman jeung kasalamatan. Salatan kalawan rahmat, takdim, wasalaman jeung kasalamatan. Tahiyatul udma maksud salam teh tambahna panghormatan. Nafuzu anu bagja urang sadayana nya. Nafuzu anu bagja urang sadayana. Naat kunun nafuzu anu bagja urang sadayana bihima sabab kusabab itu salat jeung salam. Bihima kusabab itu salat jeung salam fi yaumin syadidin dina poenan anu banget pakewuhna. Fi yaumin dina poe syadidin anu banget pakewuhna. Poe anu banget pakewuh itu adalah hari kiamat. Fi yaumin dina poe syadidin anu banget pakewuhna. Naon? Hari kiamat cirian. Tulis. Tuh, urang sadayana nanti di hari kekacauan yaitu hari kiamat kita akan bahagia kita mah karena mendapatkan syafaat dengan memperbanyak sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du anapun dina sabadana maca bismillah ila akhirih alhamdulillah. Amma ba'du anapun dina sabadana maca bismillah ilaih. Pahadal kitabu maka ari ieu kitab. Pahadal kitabu maka ari ieu kitab nu hadir dina manah musannif. Ieu kitab nu aya nu dicekel. Pahadal kitabu maka ari ieu kitab. Jadirun eta anu layak. Jadirun eta anu pantes anu layak. Haqqon kalawan hakna. Haqqon kalawan sanyatana, haqqon kalawan sanyatana, berhak layak ayakuna kana yen bukti ieu hadal kitab nomoran balikeun kana hadal kitab ayakuna kana tinggal 50 bi nomor sabari di didinya nomor 7 ayakuna kana yen bukti ieu hadal kitab waqian eta anu tuniba. Waqian eta anu tuniba. Bi aidi talabatil ilmi dina pirang-pirang leungeuna para penyupri ilmu. Bi aidi talabatil ilmi dina pirang-pirang pananganana jalmi anu nyupri ilmu. Bi aidi talabatil ilmi dina pirang-pirang tangan atana pileungeuna pirang-pirang jami nu nyupri ilmu. Talabah sami jiga tadi. Jamata sir isim fa'il. So, fahuwa talibun fahuma talibani fahum talibun wa hum tullabun wa hum tullabun wa hum tullabun wa hum talabatun. Wa talibat wa talabatana wa talibatina.
eta teh santri putra santri putri sholawat eta teh jang kebahagiaan santri sebetulnya. Fa inna hadal kitaba karena saya kosna ieu kitab. Fa inna hadal kitaba karena saya kosna ieu kitab. Qadih tawa eta nyata ngawengku ieu hadal kitab. Qadih tawa eta nyata qad asup kana fi'il madhi li tahqiq. Qadih tawa eta nyata ngawengku ieu hadal kitab. Ngawengku itu mencakup Mbak alal hikayati kana pirang-pirang cerita. Alal hikayati kana pirang-pirang cerita. Alati pati anu lembut. Alati pati anu lembut. Pisana tiri tentang pirang-pirang santri. Pisana tiri tentang pirang-pirang santri. Wakta tolabil ilmi dina waktu nyupri ilmu. Wakta tolabil ilmi dina waktu nyupri ilmu. La'allahu supaya itu hadal kitab. La'allahu supaya itu hadal kitab. Yakunu eta bukti itu hadal kitab. Yakunu eta bukti itu hadal kitab nomor madatal i'tibari eta jadi bahan pileuleyan. Madatal i'tibari eta jadi bahan pileuleyan. Madatal i'tibari eta jadi bahan pileuleyan supaya orang bisa mengambil pelajaran. Payuba'itsu tuluy kamotivasi itu tolabah aya tolabatil ilmi santri teh ya. Payuba'itsu tuluy kamotivasi itu tolabatil ilmi aya di luhur hartosna santri, maka santri itu akan termotivasi kabangkitkeun himmatahum kana cita-citana itu tolabah. Himmatahum kana cita-citana itu tolabah. Ala tahsilil ulumi kana ngahasilkeun pirang-pirang ilmu. Ala tahsilil ulumi kana ngahasilkeun pirang-pirang ilmu. Hatta soru tuh supaya termotivasi ketika mengajinya. Hatta soru sehingga jaradi itu tolabah. Hatta soru sehingga jaradi itu tolabah. Tolabah teh para santri. Hatta soru sehingga jaradi itu tolabah. Ulamaa eta jadi para alim. Wong kang alim jaminu berilmu. Ulama eta jadi pirang-pirang jaminu berilmu. Ulama eta jadi ulama. Ulama teh jama wa'ala tina alimun jaminu berilmu ulama. Amin. Wa qad ra'aina jeung nyata ningali urang sadayana. Wa qad ra'aina jeung nyata ningali urang sadayana. Anal kitaba kana saya kosna kitab. Anal kitaba kana saya kosna kitab. Alladhi anu pihi eta tetep dina ieu aladi. Pihi eta tetep dina ieu aladi. Al hikayatu ari pirang-pirang carita. Al hikayatu ari pirang-pirang carita. Kana eta bukti ieu kitab. Anal kitab eta nu deukeut. Kana eta bukti ieu kitab marguban eta anu dipikaresep. Marguban eta anu dipikaresep. Wa makbulan jeung eta nu ditarima. Wa makbulan jeung eta anu ditampi ditarima. Bainat tolabati, sing ingat tadi naon tolabah teh santri. Bainat tolabati antara para santri. Bainat tolabati antara pirang-pirang santri. Wasanatiri tegesna wauna tafsiriyah. Wasanatiri tegesna para santri. Wakana jeung bukti saha al imamu anu jadi imam.
Wa kana jeung bukti sal imam nu jadi imam al Junaidu tegas nama Syekh Junaid al Baghdadi. Ini adalah ulama ahli tasawuf, ulama ahli ma'rifat, perumus bidang tasawuf di aliran firqah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Syekh Junaid al Baghdadi, sepangkat sareng Imam Ghazali. Rahimah muga orang Baghdadnya, rahimah muga ngarohmat ka ieu Syekh Junaid. Saha Allahu Gusti Allah qala eta ngadawuh itu Junaid, qala eta ngadawuh itu Syekh Junaid kana lapad naon. Nah, ini kata-kata dari Syekh Junaid ini harus distabiloi kalau punya stabilo. Al hikayatu jundun min junudillahi yuqawwi biha qulubal muridin. Coba ikuti sama-sama. Al hikayatu jundun min junudillahi yuqawwi biha qulubal muridin. Nah, pendapat Syekh Junaid tentang cerita itu al hikayatu jundun min junudillah yuqawwi biha qulubal muridin. Harus tahu ini, bagus ini kalau hafal. Menurut Syekh Junaid al hikayatu kana lapad nu neme ngadawuhna. Al hikayatu ari pirang-pirang carita. Al hikayatu ari pirang-pirang naon? Carita. Jundun eta balad tentara. Jundun eta pasukan, balad tentara. Min junudillahi nu tetep ti pirang-pirang pasukan atanapi balad tentarana Allah. Min junudillahi nu tetep tina pirang-pirang pasukan atanapi balad tentarana Allah. Cerita itu adalah tentaranya Allah. Kisah itu adalah tentarana Allah. Yuqawwi sanes Jokowi tapi naon? Yuqawwi nu bakal nguatkeun Allah. Yuqawwi nu bakal nguatkeun Allah. Biha kalawan ieu hikayat. Biha kalawan ieu hikayat. Qulubal muridina kana pirang-pirang hatena jalmi anu ngamaksad makrifat ka Allah. Qulubal muridina kana pirang-pirang hatena jalmi anu ngamaksad makrifat ka Gusti Allah. Qulubal muridina kana pirang-pirang hatena jalmi anu ngamaksad makrifat ka Gusti Allah. Lamun urang hoyong tepi ka Gusti Allah, supaya hati kita itu lebih kuat dalam keimanan, supaya hati kita bisa sampai kepada Allah, maka dengarkanlah kisah-kisah, cerita-cerita ulama-ulama terdahulu, cerita nabi, cerita sahabat, cerita para tabiin, cerita para ulama. Itu kata Syekh Junaid al Baghdadi. Beliau sudah sampai kepada Allah karena beliau al-arif billah, artinya orang yang sudah ma'rifat ka Gusti Allah, ahli ma'rifat. Nah, tuturkeun ku urang, ceuk anjeunana, ceuk Syekh Junaid, lamun urang hayang jadi ahli ma'rifat, lamun urang jadi ahli ma'rifat marawas hayang nanaon ge dikabulkeun ku Allah. Sabab urang geus jadi ayeuna geus nepi ka Gusti Allah, geus jadi kakasih ka nyaha Allah. Nah, lamun hate urang hayang kuat, hayang nepi ka Gusti Allah, saur Syekh Junaid sok sing resep ngupingkeun kisah-kisah para ulama, ngupingkeun kisah-kisah para sahabat, ngupingkeun kisah-kisah para nabi. Mungkin bisa mengikuti resep gitu. Sanes novel. Sanes naon? Sanes bios ari novel tentang Islami manya. Sanes novel tentang cinta itu mah bakal jadi ruksak hate. So kadang nyeri hate, so kadang hirup teh hayang perfectnya, perfeksionis, hoyong hayang sempurna, tapi kenyataan ayeuna teu sesuai jeung kaayaan panan kitu. Urang kerja di santri padahal. Nah, jadi kita harus memperbanyak membaca kisah-kisah para sahabat, para tabiin, para ulama, orang-orang soleh.
Banyak buku-buku tentang tersebut, banyak kisah Nabi. Naon cenah agar supaya naon hati kita maripat ka Gusti. Sok coba keterangan dari Sajunaid mana? Al hikayatu jundun min junudillahi yuqawi biha qulubal. Hati-hati nanti di kuis Ramadan ditaparukan ini ada ini. Cerita itu adalah tentara dari sebagian tentara Allah yang akan memperkuat hati-hatinya orang yang ingin bermaksud marifat sampai kepada Gusti. Wakilajeng diucapkan naon data yaumin lapad data yaumin. Data yaumin once upon data yaumin dina hiji poe. Data yaumin dina hiji poe. Suatu ketika ru'ya ditingali saha asyaitonu setan ingda babil masjidi dina caketen panto masjid ingda babil masjidi dina caketen panto masjid. Caritana di masjid teh dina caket pantona aya setan. Ya mulai kisah sekarangnya kita harus bisa mengambil hati, harus bisa mengambil pelajaran. Pakila maka diucapkan lahu kaitu syaiton naon ya iblisu matasna'u hahuna lapad ya iblisu matasna'u hahuna. Logatna kumaha ya iblisu, hei iblis. Setan keur dina lawang panto masjid ditaros. Ya iblisu, hei iblis, makana naon perkara tasna'u gawe anjeun kana itu umat. Tasna'u gawe anjeun kana itu umat. Kuna di babil masjid. Iblis lagi ngapain lo? Gitu. Iblis lagi ngapain kamu di sana di pintu masjid? Gitu. Maka pakola tuluy ngawaler itu setan teh iblis teh. Pakola tuluy ngawaler itu setan. Uridu an adhulal masjida wa upsida sholata hadal musolli ilaih. Kana lapan eta waleranana teh kumaha logatna cuk setan teh kieu. Uridu saya sore do uridu ngamaksad abdi. Aduh mani sopan iblis. Uridu ngamaksad aing iblis tah cek setan. Uridu ngamaksad abdi an adhula kana yen manya setan lemesnya. An adhula kana yen asub abdi. An adhula kana yen asub abdi. Al masjida ka masjid wa upsida jeung kana yen rek ngaruksak abdi. Wa upsida jeung yen ngaruksak abdi. Singkat wa upsida jeung yen ngaruksak abdi sholata. Wa upsida jeung yen rek ngaruksak abdi sholata hadal musolli kana sholatna ieu jalma anu sholat. Sholata hadal musolli kana sholatna ieu jalma anu sholat. Cek iblis teh uing teh asup ka masjid rek ngaruksak jalma nu keur sholat. Sabab di dinya aya jalma nu sholat aya nu sare. Jadi di masjid teh aya dua orang, yang pertama orang tersebut sedang sholat, yang kedua orang tersebut sedang tidur. Nah iblis di lawang panto rek asup ditanya kamana iblis? Arek ngaganggu jalma anu sholat. Lain ngaganggu jalma nu sare, tapi ngaganggu jalma nu sholat. Iblis. Walakin nih ngan cicing di lawang panto iblis itu wanian asup. Duh, hayang mengganggu jalma sholat tapi anu sare eta saurang. Walakin nih jeung tatapina kuring teu jadi asupna.
dina lawang panto cicing. Walakin nih jeung sanes berarti nu di lawang panto iblis sanes. Ieu mah kisahna itu ya. Walakin nih jeung tatapina saya tosna abdi. Kalau resan iblis nuju di lawang panto masjid sanes madrasah. Walakin nih jeung tatapina saya tosna abdi. Ahopu eta sieun abdi. Ahopu eta sieun abdi hadar rojula ka ieu lalaki. Hadar rojula ka ieu lalaki. Anna ima anu keur sare ieu rojul. Anna ima anu keur sare ieu rojul. Urang teh hayang ngaganggu salat zaman salat tuh isi itu tuh hayang ngaganggu itu. Tapi isin abdi teh sieun jam aya zaman nu sare tah gigireunana. Jadi teu asup jadi teu jadi asup ka masjid di lawang panto we heseun asup. Da sieunun aya zaman nu sare saurang deui kan aya dua anjeul mate anu salat, ada yang lagi salat dan ada yang lagi tidur. Iblis itu mau menggoda, mengganggu jelma yang sholat, tapi tidak jadi. Iblisnya hanya berdiri di depan pintu. Karena apa? Karena takut orang yang lagi tidur. Pakila tuluy diucapkeun lahu pikeun itu setan. Pakila maka diucapkeun lahu ka itu setan. Naon diucapkan teh naon lima lam takhop minal musolli lapan lima lam takhop minal musolli. Nah aneh maneh mah sieun teh ka jaman nu sare ari ka jaman nu salat eta teu sieun kitu. Lima karena naon lam takhop teu sieun anjeun. Lima karena naon kenapa lam takhop teu sieun anjeun, kenapa Anda tidak takut minal musolli ti jalmi anu salat. Nah anjeun teh pan salat teh keur ibadah wa huwa bari ari itu musolli jalma nu salat wa huwa bari ari itu musolli fil ibadati eta tetep dina kaayaan ibadah. Fil ibadati eta tetep dina kaayaan ibadah wal munajati jeung berkomunikasi. Wal munajati jeung keur berkomunikasi. Ma'robihi sarta pangeranana itu musolli salat teh kan keur ibadah jeung keur komunikasi ka pangeran ulah kalah heureuy salat teh ieu mah seseurian salat aduh padahal keur komunikasi jeung pangeran. Ma'robihi sarta pangeranana itu musolli. Wa tahopu jeung sieun anjeun minan naimi ti jalmi anu kulem. Minan naimi ti jalmi anu kulem. Nah aneh maneh mah ari ka jalmi nu keur salat padahal keur salat teh keur komunikasi jeung Allah tapi teu sieun, ari ka jalmi anu keur sare padahal wahwa bari ari itu naim pil goplati eta tetep dina kaayaan goplah. Ari goplah teh hartosna poho. Pil goplati eta tetep dina kaayaan lupa poho. Pan keur jalmi keur sare mah keur poho eta teh. Jawaban setan kieu ternyata pangna sieunun ka jalma nu keur sare tapi teu sieun ku jalma nu keur salat di dinya. Qala nyarios babangus saha syaitanu setan. Ceuk setan al musolli kana lapad al musolli. Al musolli ari jalma anu keur salat. Jahilun eta jalma anu bodoh. Da si eta mah salatna ge heureuy. Da si eta mah salatna ge seuseulian, salatna nu bodoh jadi kuring mah tah geus apira nu kitu mah. Jahilun eta jalma nu bodoh gampang nu kitu mah. Wa ifsaduhu jeung ari ngaruksak ka itu musolli. Wa ifsadu jeung ari ngaruksak ka itu musolli. Ashalu eta leuwih gampang, sangat mudah. Ashalu eta leuwih gampang. Babari ngaruksak nu kitu mah. Matak teu sieun kuring mah tapi walakin naimu jeung tatapina ari jalma anu keur sare. Walakin naimu jeung tatapina ari jalma anu keur sare alimun eta jalma nu berilmu. Paingan sare wae jalma nu berilmu. Tah anu keur aya di masjid nu keur sare mah eta teh jalma ternyata nu keur sarena teh kaayaan wudu. Kupingkeun sare jalma nu berilmu kumaha? Gaduh wudu bari mayunna ayeuna ka arah kiblat kitu tah bari nyangigir kulemna bari oge
sebelum sarena ngaos Quran heula atanapi wiridan babacaan matak sieun moal kaganggu ku jurig moal kaganggu ku setan. Idan dina nalikana itu al musalli jahilun ilaih. Idan dina nalikana atawa kana naim deukeut. Idan dina nalikana itu an-naim alimun. Idan dina nalikana itu an-naim alimun kulantaran jalma anu tidurna itu adalah jalma yang berilmu, jalma anu soleh. Agwa itu maka ngawujuk teh nyesatkeun kuring. Agwa itu maka nyesatkeun kuring ngawujuk kuring al musollia ka jalma anu salat. Maka kuring hayang ngaganggu jalma anu salat teh sieun ka jalma anu keur sareng eta jalma anu berilmu. Wa absadtu jeung ngaruksak kuring, wa absadtu jeung ngaruksak kuring salatahu kana salatna itu musolli. Salatahu kana salatna musolli. Akhopu sieun maka sieun kuring. Akhopu maka sieun kuring min yakdotihi tina hudangna itu sinaim. Min yakdotihi tina hudangna itu sinaim. Wa islahihi jeung ngabenerkeunana itu sinaim ka itu musolli. Wa islahihi jeung ngabenerkeunana itu sinaim ka itu musolli ajalan kalawan gancang. Ajalan kalawan gancang. Jadi kieu atuh ya kisah nanya aya jalmi duaan di masjid teh hiji salat nu kahiji bobo. Setan bade ngaganggu jalmi anu salat ngan katahan dina lawang pantau masjid. Aduh ieu ragu-ragu aya jelema anu keur sare eta. Naon geuning sieun ka jam sare? Sabab jelema anu keur salat mah jelema salatna jelema anu bodoh nu sare mah jelema anu pinter. Tah sok sieun teh sitan teh ketika arek ngaganggu ngaruksak jelema anu keur salat, maka jelema anu pinter teh hudang. Terus ngabenerkeun salatna. Ciri-ciri ayeuna salatna kaganggu ku setan, contoh ketika diganggu setan salatna teh kalah heureuy contohna teh nya tah ku jelema anu pinter anu keur sare bakal hudang. Bakal ngabenerkeun maneh tong kitu salat sing bener tah sieuneun kitu. Setan kan kabur we tungtungna mah. Teu sukses ngaganggu nyesatkeun ngaruksak salatna teh paham teu? Jadi mata pami aya jalmi anu alim di eta masjid maka setan sieuneun lebet ka eta masjid rek ngaganggu nu salat teh. Sabab naon? Pami eta jalma nu salat kalah heureuy teu fokus teu husu maka bakal dibenerkeun ku eta jalma anu berilmu bakal hudang ngabenerkeun matak sieuneun we setan teh paham teu? Nah berarti itu adalah pelajaran bagi kita bahwa kita itu biar tidak bisa diperdaya oleh setan maka kita jangan menjadi orang yang bodoh. Sapinter-pinterna jalma keur sare oge sieuneun setan paham teu? Mun urang jadi jalma pinter, jalma nu berilmu, setan itu bakal sieuneun meskipun kita keadaan tidur. Tapi jalma nu bodoh ya, keur ibadah oge, keur salat oge setan teh sieuneun, bakal kagoda ku setan. Paham teu? Mata rugi jadi jalma anu bodoh. Nah itu pelajaran anak. Supaya kita naon hati itu lebih teguh, lebih kuat di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari supaya marifat ka Allah. Supaya jadi santri sukses sehingga jadi jalma nu berilmu yaitu keutamaan jalma nu berilmu naon keur sare oge setan sieun. Tapi jalma nu bodoh keur ibadah oge keur salat setan teu sieun cacak-cacak keur salat. Sebab jalmana bodoh masih bisa kakuasai. Jadi intina kita jangan sampai terperdaya kabawakeun ku jurig, kabawakeun ku sakabaka, kabawakeun ku busukan, rayuan busuk setan, rayuan busuk iblis. Makanya kita harus menjadi ahli ilmu, orang yang mengerti agamanya. Jadi, santri seperti itu. Itu kisah pertama harus paham. Tulis kayak dina naon eta teh? Catatan Ramadan. Wa qadruya jeung nyata nu SMP aya
jeung nyata diriwayatkeun anin nabi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qadruya jeung nyata diriwayatkeun anin nabi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon nu diriwayatkeun naibul fa'il naon annahu sayaqosna Kangjeng Nabi ruya kan fi'il majhul mah butuh naibul fa'il ya numbu maf'ulun bihi an fa'ilin bimalahu kanila khairuna ilin naon annahu sayaqosna Kangjeng Nabi qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi. Nah ini nih harus tahu hadis Nabi. Muta'allimun kaslanu ay ghairu mujtahidin fi talabil ilmi afdalu indallahi min sab'i mi'ati abidin mujtahidin rawahul Barmawi. Ya hadis Nabi cirian. Muta'allimun ari jalma anu ngaji. Muta'allimun ari jalma anu ngaji. Kaslanu anu ngedul. Kaslanu anu ngedul aya ghairu mujtahidin tegasna mah henteu mempeng henteu sungguh-sungguh aya ghairu mujtahidin tegasna mah henteu sungguh bitolabil ilmi dina nyupri ilmuna ka madrasah teh payah ka madrasah we ngalogat henteu luntang lantung ceng sunan mana aya itu lebih utama kade meskipun kita dia duduk di madrasah saja nya henteu sungguh-sungguh henteu ngalogat teu naon tapi nyupri ilmu afdalu eta teh kade leuwih utama ceuk Nabi itu bagus indallahi munggu Allah di hadapan Allah itu orang baik afdalu eta nu leuwih utama indallahi munggu Allah min sab'i mi'ati abidin tibatan 700 jalma nu ibadah min sab'i mi'ati abidin tibatan 700 jalmi anu ibadah mujtahidin anu sungguh hiji santri anu ngaji na teh alah paya cupar kewajiban teh teu pati dinas ngajina itu lebih baik lebih utama daripada ayeuna 700 orang yang ngadekul ibadah nya itu munggu Allah eta teh naon ceuk Nabi eta teh maksudna naon Kangjeng Nabi ku bakat jalmaan nyuprih ilmu teh penting ku bakat jalmi anu berilmu itu adalah penting daripada ayeuna ibadah tapi teu jeung ilmu nah kan lebih baik ayeuna neangan ilmu heula rawa geus ngariwayatkeun hu kana ieu hadis saha rawa geus ngariwayatkeun hu kana itu kana ieu hadis saha Al Barmawi Imam Barmawi diriwayatkeun ku Imam Al Barmawi. Waqala jeung geus ngadawuh saha Al Habibu Habib Abdullah Al Haddad Habib Abdullah Al Haddad pengarang Rotibul Haddad nusok diawas tiap sore kumaha saur anjeunna sami anjeunna ge ahli ma'rifatna mangkana tobuhu al baladah falaihi bil ibadah wa mangkana lahu fahmun wa qadun fal ilmu lahu munqadun luar biasa kata mutiarana kana lapan deme man arisa sajalma kana eta bukti naon tobuhu watakna itu man karakter watak itu naon tobuhu watakna itu man naon tobuhu watakna itu man al baladata eta bodo fa'al atau al baladata eta bodo fa alaihi maka eta tetep wajib kaman fa alaihi maka eta tetep wajib kaman bil ibadati ari ibadah
jalma anu bodoh mah resepna teh kana ibadah. Tuluhina waman jeung ari jalma, waman jeung ari saha jalma kana eta bukti lahu eta tetepikeun itu man, kana eta bukti lahu eta tetepikeun itu man naon fahmun pemahaman, waqodun naon fahmun pemahaman, waqodun anu membara, anu hurung pemahaman anu hurung teh naon anu membara, ai waqod teh hurung, membara pemahaman anu membara, emot api pemahaman anu semangat, anu membara anu alus. Fal ilmu maka ari ilmu, fal ilmu maka ari ilmu, fal ilmu maka ari ilmu lahu pikeun itu man, fal ilmu maka ari ilmu lahu pikeun manfaat pikeun man, mun kodun eta anu dijugjug dituturkeun, mun kodun eta anu dijugjug dituturkeun. Orang yang resep kana pemahaman itu akan mencintai, banyak mencintai ilmu, bakal resep karena ngaji gitu. Pasyukru maka pasyukru lillahi ta'ala, pasyukru maka ari bersyukur, ari syukur, pasyukru maka ari syukur lillahi eta tetep ka Allah, lillahi eta tetep ka Allah ta'ala maha barina maha luhur Allah. Haitsu waqafa dina sakira-kira, haitsu waqafa dina sakira-kira maparin taopek Allah, haitsu waqafa wapakonya, haitsu wapako dina sakira-kira maparin taopek Allah na ka urang sadayana, wa ana jeung nulungan Allah, wa ana jeung nulungan Allah na ka urang sadayana, ala hadal jam'i kana ieu kumpulan kitab, ala hadal jam'i kana ieu kumpulan kitab, ma'a taksirina sarta lalaworana urang sadayana, ma'a taksirina sarta lalaworana urang sadayana, wasu ipahmina jeung goreng pemahaman urang sadayana. Kami maksudna eta teh anjeunana anu ngarang kana ieu kitab Syekh Musa. Wa kadalika jeung barina tetep sapertoskeun sukru, wa kadalika jeung barina tetep sapertoskeun sukru naskuru bersyukur kami, naskuru bersyukur kami, li jami'i masyayikhina kasakabeh pirang-pirang guru kami, bisi panjang ting nyebut urang sadayana, li jami'i masyayikhina kasakabeh pirang-pirang guru kami, abdi oge bersyukur ka guru abdi cenah cek nu ngarang ieu teh cek Musa Mustofa, wasatidina jeung pirang-pirang anu ngajar ustad, wasatidina jeung pirang-pirang ustad kami. Terima kasih ka para guru, ka para ustad. Mata'a muga ngadoa ieu mah, mata'a muga manjangkeun, mata'a muga manjangkeun umur na ka urang sadayana, mata'a moga manjangkeun umurna ka urang sadayana. Saha Allahu Gusti Allah, saha Allahu Gusti Allah ta'ala barina maha luhur Allah, bihayatihim kana kahirupanana itu masyayikhina wa asatidina, bihayatihim kana kahirupanana itu masyayikhina wa asatidina. Semoga Allah memanjangkan umur usia guru-guru kami. Saur anjeunana Syekh Musa Mustofa. Berarti guru-guruna diantawisna nya para masyayikh guru-guru nu aya di Lirboyo Kediri. Da ieu alumni Lirboyo. Fi khairin bari dina aya naon tadi teh manjangkeun umur teh fi khairin dina kasayan, fi khairin dina kasayan wa afiatin jeung kacageuran, wa afiatin jeung dina kacageuran, kawarasan, wa nafa'a jeung mugi ngamangpaatkeun,
maparin manfaat Allah wa manfaat jeung muga ngamangpaatkeun Allah na ka abdi ka kami na ka kami bihim sabab itu masyayikhina bihim ku sabab itu masyayikhina bihim ku sabab itu masyayikhina wa bi ulumihim jeung ku sabab pirang-pirang ilmu na masyayikhina wa bi ulumihim jeung ku sabab pirang-pirang ilmu na masyayikhina haitsu alamu dina sakira-kira ngawurukan itu masyayikh haitsu alamu dina sakira-kira ngawurukan itu masyayikh na ka urang sadayana ka kami na ka kami warobau jeung robba ya robbao warobau jeung ngurus itu masyayikh warobau jeung ngurus itu masyayikh na ka kami Waktanu jeung kudu naliti aranjeun kabeh waktanu jeung kudu naliti aranjeun kabeh waktanu jeung kudu naliti aranjeun kabeh bina waktanu jeung kudu naliti aranjeun kabeh kana ieu kitab bina ka kami kama palu barina sapertoskeun yen migawe itu masyayikh li auladihim ka pirang-pirang anak-anakna itu masyayikh wanarju jeung berharap kami minallahi ti Gusti Allah ayakuna kana yen bukti ieu kitab ayakuna kana yen bukti ieu kitab kholison eta anu murni liwajihi karena dat Allah al-karimi anu mulya wasababan jeung eta jadi sabab lil fauji kana kabagjaan bin naimi kalawan kanikmatan al abadi anu bangsa abadi lawas ti lawas forever al abadi anu bangsa abadi lawas ti lawas al mukimi anu nuju meneng painahu karena saya kosna Allah alama wungkul kana perkara yasha'u ngersakakeun Allah kana itu mah qadirun eta anu kawasa wabil ijabati jeung kana ngaijabah doa nyubadanan jadirun eta anu layak amin al-fatihah a'udzubillahi minasy